Doang nah mobil si abang itu, tapi si abang di mana ya tanya? Apa di warung gitu lah? Coba kau yang tangan ke warung ah. Usaha naonnya nu cocok jeung pamajikan abang di lembur supaya abang usaha di kota, pamajikan ge usaha di lembur supaya aya penghasilannya double. Tuh bener baca yang si abang kan? Hah? Tapi kendekna ka mana tuh? Woi si abang, woi CS abang geus ka dieu ngopi. Nah narikna ke belahan Cilelet situ. Oh bang, aya order ka dia ya. Ayo abang narikna ti mana bang? Ah abang narik ti baya. Nek ngopi mual ku abang dipesenkeun. Moal bang, geus beres ngopi mah bang. Urang neuleuh mobil abang bae, makana urang nyimpang ka dieu bang. Lah kumaha tarikeun lancar. Alhamdulillah bang aya bae. Lain aya kendek abang ka mana? Ku abang ditebalik. Pan kunaon ditebalik bang ngedul gitu. Lain atuh abang pusing setiap libon narik ku abang kasurupan di kasurupan deui.